Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. والذي أمرنا بكثرة ذكره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والذي أمرنا بطلب علمه وجهاد في سبيله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيد الأمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع أهل سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم الإقامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وإلى حضرة سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وسيد الشيخ عمر صاحب الوفاة تاج العارفين وخصوصا إلى حضرة شيخنا كيجي محمد زين عبد باز الأشهاب وخصوصا لصاحب الحول بغرسابا مددنا بمددهم وأعد علينا من بركاتهم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان وحسن شيء لله لهم الفاتحة Sampurasun Ayuhas salik Hadratal mukarramin wal muhtaramin al ulama wal zu'ama
para kiai, para ulama, para kasepuhan, para ajengan, asatidz wal ustadzat, muallimin muallimat, wabil khusus kersana guru urang sadayana oge sadaya keluarga besar di ieu pondok pasantren. Udang doakeun ku urang sadayana mugia para kiai, para ulama, para habaib, para ajengan, wabil khusus guru-guru urang sadayana oge sadaya kulawargina sing dipasihan umur anu panjang bari sehat, dipaparin kamuliaan kabagjaan, ditabihkeun tina balahi sareng cobaan, utamina kersa ngabingbing urang sadayana dunia sareng akhiratna, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan witi para RT RW, kepala dusun, kepala desa, Forkopimcam, wabil khusus kersana Bapak Camat, OGK sadaya aparat penegak hukum sipil atanapi militer TNI Sinarang Polri nu kusim kuring dipihurmah insyaallah ku Allah dimuliakeun, amin. Hadirin wal hadirat, salikin salikat, para alumni pondok pesantren An-Nur Padang. Duh abdi gagah euy diulem ka Padang tapi teu kedah naik pesawat. Tapi jarak waktosna mah sami jeung ka Padang itu. Oge sadaya para santriin santriat teh hilap ka sahabat-sahabat simkuring ti Iqomah Nusantara PWC Kecamatan Tangeung dan sekitarna. Sahabat-sahabat simkuring ti Nahdlatul Ulama, jajaran Surya Sinareng Tanfidiyah, lembaga sareng badan otonomna, sahabat-sahabat simkuring ti Majelis Ulama Indonesia kecamatan maupun desa nu ku simkuring dipihurmah insyaallah ku Allah dimuliakeun, amin ya Allah ya Rabbal. Kapungkur waktu simkuring diajar ngaos di Kobong, pangersa al-maghfurlah Kiai Haji Aang Syadzili kantos ngandika, al-hukmu bisyai' au ala syai' far'un an tasawwurihi. Lamun rek ngahukuman hiji perkara atawa dihukuman ku hiji perkara kudu sabada ditaliti heula. Wa awwalun muqaddamun bil wad li annahu muqaddamun bitab. Wonunya ada urang taliti heula suku urang ieu teh acara na teh haul atanapi haul. Bu ha ageng ha alit, hayo tong isin-isin, ha ageng ha alit, ibu resep nu ageng resep nu alit panjang ponok. Allahu Akbar, kuat bentes gitu Pak Camat. Resep nu ageng bari panjang, jadi ageng bekelna panjang emutanana beureun kitu maksudna mah. Aya dua cara ngucapkeun haul. Aya haul, aya haul. Ha ageng halit. Bapak-bapak ha ageng halit. Resep nu ageng resep nu alit. Hari ajengan masuk resep nu alit. Mana buktina tinggal sinyangna oge BHS sanes BHXL. Henteu kahartos wios. Upami nyebatna ha ageng dibaca haul saur ibu-ibu tadi. Naon hartosna urang tinggal contoh bahasa Arabna. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin. Tah gede eta. Likulli hauli minal ahwali muqtahimita. Ha ageng eta. Huwal habib kang jauh anjeunna kakasih Allah, turja syafa'atuhu nu diharap syafaatna, likulli haulin dina ewu pakewu tuh. Jadi hartina haul upami nganggo ha ageng, hartina teh keos sabur polisi mah. Perang.
Ieu perang tuh. Oh berarti lain gede mah. Naon? Alit. Mana alit? Allazi barakna haulahu ta'alit. Naon hartina haul sakurilingna. Naon artina haul tepung tahun. Ngan di urang mah dibentenkeun. Lamun tepung tahun lahir disebutna ulang. Lamun tepung tahun pupus disebutna moal ulang pupus. Disebutna haul. Padahal sami-sami kene tepung tahun mung istimalna nu beda. Moal aya di urang selamat hari haul. Oh keheda aing teh hirup kene. Jadi gitu. Oh gitu berarti haul mah kanu tos pupus. Allah ngandika dina surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teu kada diartoskeun lah. Alladzi khalaqal mauta. Allah nyiptakeun anu tos pupus pangarsa guru urang sadayana. Wal hayata jeung ieu nu harirup keneh kangge naon diayakeun haul teh, kangge naon diayakeun pangemut pupus teh, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum kanggo nguji, liyabluwakum kanggo nyobi marane kabeh, ayyukum ahsanu amala. Naon pada melan mantena nu sararaena. Maka sayaktosna dina waktos haul mah saena didugikeun manaqibna sahibul haul. Tangtos sim kuring atah anjang sanaos ceuk sabelah mah sim kuring teh urang tanggeung sabab bojo ti kebon jengjen putrana almarhum Apa Daud. Sanaos kitu nanging sim kuring kirang patos kena ka almarhum. Nanging urang tinggal we atuh tina hasilna hempak berbaya para kiai nu haradir ciri mantena teh ulama anu masyhur. Hempak berbaya para santri para alumni ciri mantena teh elmuna luhur. Keune lamun aya kakirangan kalepatan mah wajar da jelema. Ngan kadang-kadang jelema tina kotor hate sok resep kene ningali kagorengan batur tibatan alusna batur. Nu tukang nempo kagorengan batur berarti eta jelema tukang goreng. Bili teu percantan datang mobil truk warna koneng neangan naon. Sok aya tara di dieu truk nu ngurilingan warna koneng nyokotan naon. Sampah kulantaran ka mamana neangan sampah atuh disebut tukang. Sampah lamun ka mamana neangan kai atuh disebut bandar. Lamun ka mamana nyiar cau disebut bandar. Lamun ka mamana neangan salah berarti tukang salah. Lamun aya jelema ka mamana neangan kasalahan batur berarti eta jelema banar salah. Sabab nu teanganna oge lamun hayang jadi banar alus, lamun hayang jadi tukang alus, maka ka mamana kudu neangan ka alusan. Tingali kumaha mantena kapungkur sakitu getolna ngawuruk. Camkeun ku urang sadayana dulur bahwa jabatan pangmulyana teh ngawuruk. Naon cenah? Sanaos ceuk batur ieu uing si Aang nu bodoh nu hina teh cenah ketua umum MUI Jawa Barat. Duh legeg aing. Aya nu nyebutkeun selamat Kiai, boro-boro selamat aing lieur jeung urang teh. Cenah mah cenah abdi teh MUI provinsi termuda se-Indonesia.
umur 44 tahun jadi ketum MUI, sabab rata-rata panglima hungkul, pemuda angkatan 50-an. Panyete keur ngariung naon padahal emang barongkok gitu. Panyete keur ngariung neangan naon. Cenah cek batur cenah Sim Kuring wakil Rais Surya PWNU Jawa Barat. Cenah cek batur ketua umum DPP Ikoma Nusantara. Wah, jeung itu jeung ieu jabatan tetap jabatan pangmulyana mah ngawuruk. Waktu Sim Kuring diulam ke Malaysia, hok pergi Malaysia, datang ke Malaysia, isi syarah di sana, syarah teh ceramah. Nu tadina jadwal teh mung 15 dinten diperpanjang jadi sabulan, diperpanjang jadi 3 bulan. 12 negeri di Malaysia dipapai sadayana. Jadi pensyarah agung ngarencangan yang dipertuah agung Raja Malaysia. Uih kabumi hari tamah tahun 2005 nyanak artos 1.800.000.000 amplop teh. Mawa oleh-oleh opat tas gede barang marewah hungkul. Dongkap kapun bapak almarhum ajengan jajen pinuana we pun bapak ge. Di alam barzah sing aya dina panang tayungan Allah ngahiji jeung para wali ngajajar jeung para syuhada amin ya Allah ya rabbal. Dongkap kapun bapak kumaha sor anjeunna? Geus kehed ngawadulan batur teh. Nah disuruh ngawadul ceramah pak ari ngaran siang ngomong bari teu dipigawe teh ngawadul kehed. Sia mau uyuhan ngawadul teh kuat dikawal segala ku raja ngerakeun. Wah iya artosna duit ladang ngawadul bisa teu cereug kana ibadahna geus itu. Bunga keneh ngadenge maneh ngawuruk alfiah tatareng togan daripada ceramah aung-aungan. Maka jabatan pangluhurna teh naon? Naon harta pangmahalna keur ajengan? Eueuh deui harta pangmahalna mah santri. Harta pangmahalna jabatan pangluhurna eta ceuk para kiai. Kumaha ceuk uing kelas santri? Dijawab ku si Aang, harta pangmahalna keur santri mah guru. Harta pangmahalna teh jabatan pangmulyana teh khidmah. Jabatan pangmulyana teh tong sieun mangga khidmah ka guru tong sieun. Masantren dinya lempet sareng ajengan baskom abdi mah jadi supir. Ngalih karyadul fikhi di naon kitu ngaranna teh. Allahumma shalli nu di Cikalong teh. Datang ka dinya jadi supir. Ngalih deui ka Cikole jadi supir deui wae. Datang ke Purwakarta ke Kang Haji Ubang nyupir deui wae. Ngari ka Abah Obay Karawang nyupir deui wae. Pindah ka Warudoyong supir deui wae. Alhamdulillah berkat baheula jadi supir ayeuna katugasan nyupiran Majelis Ulama Jawa Barat tuh. Gara-gara tong isin ngahidmah ka guru. Tong gengsi ngahidmah ka guru. Tingali ieu tema urang ayeuna mengabdi menyemai menebar pelita bagi umat ngabdi ka guru teh ngaranna teh siap ngahidmah ka guru siap do rosaka tahta aqdami rijlai syaikhika teuneun sirah urang dina dampal sampean guru. Deh, ieu mah karek rada ngagaya saeutik kuat geus mung cium tangan ka guru kepret ku aing teh. Rek iraha badagna atuh mang lamun tiap badag saeutik pecah. Yuk urang diajar ngahidmah ka guru yuk. Sadaya kasayan guru urang ilmuna, amalna, pelayananana, kanyaana
amalkeun ku urang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sadaya pada melan saena amalkeun ku urang. Hei mang santri bisantri araya kene karesa disebut santri da urang teh disebut guru teh ku barudak urang atuh mah ngahareupeun guru urang mah urang teh naon santri simkuring di Sukabumi. Karek ge ngadenge dehem uing santri geus ngajedog. Ningang teh pun guru di Purwakarta nikahkeun nyeuseuh aing oge sarua. Ngepel. Datang teh Om Jen Bupati Purwakarta, Allahu Akbar Kiai. Nuju naon ieu teh ngepel, na ceuk sia ieu main golap ke hanje teh. Ieu teh keur ngepel. Nanaonan ngepel? Nya ngepel mah ngepel, nanaonan. Pan ieu teh ajengan di ditu, ajengan sote. Di dieu mah uing santri. Saur pangarsa ua ajengan Khoer Apandi lamun maneh geus bisa leumpang cing inget kanu ngajarkeun leumpang ka maneh. Lamun maneh geus jadi ulama cing inget ka guru-guru maneh. Si Aang ayeuna jadi ketum MUI sadaya para guru abdi diasupkeun di Dewan Pertimbangan. Tah pangarsa mangga sok rek di kumaha abdi disiksik diwaling-waling dicacak diwalang-walang nyangakeun ka guru. Geunaheun kitu teh hirup teh geunaheun. Guru teh bungaheun. Lain hayang dikiriman guru mah. Tapi lamun maneh boga tong poho kehet. Sia anu teh meuleuh atuh ka guru. Nakunaon kitu. Puntennya itu abdi da budak waktos. Yuk orang tingali deui dina surah Al-Baqarah ieu mah diajol-ajol we ngaos nangara gancang balik gitu. Terus tunuh paneng. Oh moal santri Padang mah moal tarunu. Eta naon atuh tararungkul eta teh ngamalkeun. Ngamalkeun kaidah hidup itu harus seperti padi. Semakin berisi semakin tuh matak itu baningkul laloba ilmu tika tarungkul. Komo ari di dieu mah ahli toriko hungkul. Tong disangka eta nu dilebet majlis tarungkul kitu teh keur sare sanes pangarsa nuju zikir khofi. Ngahirupkeun 7 zikir dina 7 latifah di jero. La ilaha illallah Allahu Allahu hai hak dihirupkeun kabeh ngagadar dikir di jero bijil salat tah eta teh tarikan ilmuna geus gagah di jero teh tah ngagolak dikir di jero panas dadaku dikir teu ka bijil ngelai celah nya ieu cai hawalan menang barokah sedot dia. Santri kunaon geuningan santri istri nungkup ka hareup berat ku pinareupan kunaon santri lalaki dungkul neangan bobogaan leungit geus keur hawa datang sisirian. Dina raraganyang hareupan hirup jeung kahirupan kadang urang teh kadang heuheuy kadang deudeuh dangarana ge kahirupan heuheuy jeung deudeuh kadang seuri capek seuri kadang ceurik capek ceurik kadang isuk seseurian peuting ceurik balilihan kadang peutik jeung ceurikan isukna geus seseurian dangarana ge hirup jeung kahirupan. Maka dina nyang hareupan hirup komo zaman ayeuna nu teu tangtu cuaca henteu tangtu ekonomi henteu tangtu hukum henteu tangtu kadang bener jadi salah kadang salah jadi bener. Nyang hareupan kieu kudu kumaha komo ayeuna loba masalah aya nu gaduh masalah aya gaduh masalah gaduh oh kunaon make gaduh masalah
namanya juga hidup, pasti dipenuhi masalah. Lah kalau dipenuhi wijen namanya onde-onde. Di mana sih mang bijilna masalahnya mang? Naon disebut masalahnya naon coba? Hah? Mas dan Allah. Masalah teh naon? Di mana-mana keinginan tidak sesuai dengan keadaan eta disebutna masalah. Jadi bijil nama komus soal teh di mana-mana kahayang teu akur jeung kaayaan. Ari hayangna kanu geulis, ari kawina jeung nu goreng, mantak ditalapung eta nu beungeutna goreng, padahal manehna ge goreng. Pan aya santri ditaros, ai maneh kawin hayang kanu kumaha Kang? Abdi mah nikah teh hayang kanu geulis, jangkung, beungar, jago ngaji. Oke, ngan masalah nu kitu daekeun teu kasia. Duh Kakang ulah teu pikai maneh berkah itu musibah kehen. Hayangna mam jeung daging hayam, ayana jeung lauk asin, tungtungna ditalapung jeung piringna masalah. Hayangna motor NMAX, ayana Suprapit, tungtungna digaur-gaur Suprapit, tika coplok rantena masalah. Hayangna neng kanu ganteng, ya neng teu apal nu ganteng teh goreng adat. Maka sebenarnya yang ganteng itu kalah dengan yang lucu. Yang lucu itu kalah dengan yang kaya. Yang kaya itu kalah dengan yang baik. Benar tuh, tungtungna mun bager jangan teh. Mentak lamun nya goreng, nya miskin, nya kucem, nya teu baik, ngurus tujung gitu ngaran. Ben. Maka lamun hoyong, di mana ayana masalah berarti? Jadi tadi nu disebut masalah teh di mana-mana kahayang teu akur jeung kaayaan. Jadi nu mau masalah teh naon? Kahayang. Lamun teu hayang loba masalah tong loba teuing kahayang, make hayang kawin. Jadi we paresea jeung pamajikan. Abdi mah lamun keur sorangan tara ngawangkong. Justru mau masalah lamun sorangan ngawangkong teh eta lieur. Make hayang boga mobil atuh tungtungna boga cicilan. Depan memang ketemu tanggul enak, ketemu tangga riweuh. Aya mobil kolot sok mogokan wae, lebih baik mobil ditarik towing daripada ditarik leasing. Jadi masalah teh gara-gara naon? Lamun mung loba masalah leutikan kahayangna. Turunkeun kahayangna. Turunkan dagumu kawan. Kami hanya pemalu bukan pemula. Ben. Kumaha atuh nyang hareupan hirup jeung kahirupan? Allah masihan waleran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu. Saur ulama mufassirin waktu ngiring ngaos tafsir di pangersaan nyalempet, waktu ngiring ngaos tafsir di pagentongan, waktu ngiring ngaos tafsir di Al-Falah Cicalengka. Saur marantena ujang di mana-mana Allah dina Al-Qur'an ngagerok ya ayyuhalladzina amanu. Eta teh panggero kanyaah, eta teh panggero kadeudeung, eta teh panggero pinuh ka cinta. Jadi lamun rek disunakeun mah ya ayyuhalladzina amanu, kasep gelis bager kanyaah Allah, kadeudeung Allah. Urang teh digerok kitu.
Ista'inu maf'ulna dibuang da teu naon ngabuang maf'ul nu bina nasabna da eta mah fadlah. Nu rada teu kengeng mah ngabuang manu pangkatna umdah. Neng, hayang janten pangkat fadlah atawa umdah? Hayang fadlah hayang umdah pilih we pilih. Fadlah malai saruknan fi tarkibil kalam. Nu lain rukun dina tarkib kalam aya syukur teu kajeun fadlah ngaranna. Lamun umdah mah maka naruknan fi tarkibil kalam kudu aya sabab mubtada moal disebut mubtada lamun eueuh khobaran sabab abdi moal disebut abdi lamun teu aya nengan gitu. Aduh beda jeung pangkat fadlah cara maf'ul be aya syukur henteu atuh sawios jeung fa'il ge cekap. Sebenarnya aku cukup dengan fa'ilku tapi kamu datang ingin menjadi maf'ulnya. Terpaksalah kamu kunasabkan. Sabab nu fa'il aya, tapi lamun fa'il keur eueuh mah eta teh nu nasab teu balik pindah ka dieu disebut naibul fa'il. Abah geus. Urang lajengkeun. Ista'inu sok muntang saraya ka aing surah Allah. Ista'inu sok minta tulung ka Allah. Abdi bade naros ari nu mere nu nyiptakeun urang saha? Nu mere kahirupan ka urang saha? Nu mere warna ka urang saha? Nu mere masalah ka urang saha? Nu bakal bisa meselkeun masalah saha? Nah tuh make di pikiranku maneh. Kalieur-lieur Allah nu masihan, Allah nu makal mereskeun. Masalahna kadang urang sok sotoy, sok tahu, sok pinter, tungtungna beres henteu rajet heueuh. Ista'inu penta tulung ka aing. Kumaha cara minta tulungna? Na aku ngawangkong, Allah tolongin aku dong. Edan buah. Ngenta tulungna teh bisobri kuloba sobar. Sobar lain ucapan. Ieu mah urang ngadongeng ka batur kuat sajam, kuat ceurik eta ngadongeng. Geus panjang ngadongeng teh dijawabna teh sabar. Hayang maledog. Ai pek teh ninggang si eta boga masalah ngadongeng ka urang ceuk urang ge naon? Sabar. Ari pek teh duanana boga masalah, piraku duanana kudu ngomong sabar. Sabar lain ucapan. Sabar ngalatih diri, ngolah jiwa, nembus pandangkeun ka Gusti Allah. Cara digegel ku kabogo nyeri teu? Nyeri, amek teu? Henteu. Nababnya nu ngegelna saha? Kabogo sabar. Beda jeung diduegeun hulu ku mitoha. Nek saeutik. Benyol teu? Henteu, nyeri hate teu? Nyeri sababnya nu ngaduegeun mitoha. Jadi urang teh lain kurang hate tapi kurang nembus pandang ka Gusti. Kadua caritana siang teh ngabaso nu deket kaum teh bah naon ada belah ditu nih. Baso naon eta barodak teh. Anu deket ieu tuh Selamat. Kape ngabaso di dinya. Ari pas keur diuk ngabaso abdi teh nangtung rek nyokot kurupuk. Ai keur nyokot kurupuk korsina teh dibedol ku kabogoh uing teh. Atuh pas diuk teh gubrag teh ngagubrag. Ngamek tong. Ngamek tong. Mang ngamek tong. Tong lamun uing ngamok goblok. Badol atuh kursi aing. Alah teh jager tonyo kabogohna tuluy bobogohan moal. Tapi lingang gubrag teh ayang aku malu. Langsung oke Sani, sorry Hani, ditangkep. Mingkirnya aheun apa moal? Mingkirnya aheun kitu ge urang
ningang urang boga masalah ku Allah digubrakeun dina hirup kala amuk-amukan mungkin modar kuduna ningang boga masalah digubrakeun ku Allah. Ih Allah malu tahu ku Allah teh jadi ditangkep. Istainu bis sabri ku sabar ngalatih diri wassalat jeung sing getol salat fama kullu musallim bimuqim tetiap sunu salat keur ngadegkeun makna salat panjang lah eta mun kudu didongengkeun kumaha eta teh Kang panjang moal beres atuh. Sedangkan akoh harus salat subuh di Kertajati tah ieu nu jadi musibahna mah lamun Kertajati belah ditueun Cibinong mah bisa ngaji ka jam 2 itu Majalengka gelon tingku mah ieu duh aya nu boga heli tadi dia duh nya eta atuh aya tali koper lain helikopter ban istainu bis sabri wassalah hiji yuk urang rayu Allah ku ngalatih nafsu rayu Allah ku salat. Kadua teruskeun ayat can beak karek beak ngakrohna hungkul maknana masih lanjut wala taqulu temenang urang ngucap moal ngucap mun teu mikir da ngucap nu teu mikir mangalana latah atawa ngalinur. Jadi wala taqulu tong boga pipikiran moal di pikiran lamun teu bijil tina perasaan wala taqulu tong gaduh rarasaan urang lempengkeun wala taqulu tong wani-wani ngucap tong boga pipikiran tong gaduh kayakinan liman kangge pangarsa almarhum di dieu nyebatna naon ka almarhum abah apa abah akang liman kanggo pangarsa akang yuk taluanu pupus lain kudu perang wae fisabilillah dina nanyeurkeun agama Allah ngadidik para santri ngawurukan para santri ngajarkeun ka para santri eta adalah sabilillah. Nah maka disebut sabilillah dakwah nu ngaji pinten sama kita Pak Camat kersa jadi camat di dia tidak naik eselon kawitna camat di Manten oh camat di Cianjur kota oh digaji aya tunjangan anak aya jadi ajengan Allah Pak Camat mah 2 tahun ke jadi kadis amin aduh kumaha ajengan mah Allah gajian eta angning genut da lain gaji ieu goblok. 5 yuk talupikeun pangarsa akang anu pupus di jalan Allah. Yakin pangarsa almarhum pupus di jalan Allah? Yakin pangarsa almarhum pupus tuju merjuangkeun agama Allah? Yakin pangarsa almarhum teh pupusna teh dina nanyeurkeun agama Allah yakin teu? Tong boga keyakinan tong boga pamakiran bahwa pangarsa teh amwatun maut. Apa nih itu geningan awakna ngajolor di kuburan laras datina taneuh balik deui kana taneuh. Tapi sebagai ilmu nama, ruh nama tong dianggap maut. Bal ahyaun hirup kene aya kene. Walakin la tasurun ngan maneh we nu teu nyahokos kumaha hirupna. Tong boga anggapan yen guru urang teh eueuh we maut teh maut we da anjeunna maut nagi dina berjuang dina agama Allah. Tapi yakini bahwa mantana teh aya ujang. Boakeun nago gigireun urang gejul. Sia mah hirup dengan labok we hungkul. Bahkan sim kuring mah gaduh pamikiran
puasa bener nama orang teh geus moal meunang nikmati Allah da lobana dosa jeung maksiat. Tapi ningang urang rek dibere ripuh ku Allah teh dong kapan teh na kapayunan Gusti si eta teh murid abdi rizkian anjeunna Gusti boa rizki urang teh gara-gara doa anjeunna. Ari urang dieu baheula keur leutik aya nu pernah main bebedilan bebeletrokan tina naon didamelna awi gomong atuh kede teh mah lodong awi naon awi naon awina nu sagede kumaha nu alis sarengseng peluruna teh tina naon oh kertas kitchen teh di kumaha bisa jadi ngabeletrokna teh ditiup dirojok resep ibu kerojokan kitchen teh nanti tiga bulak balik jadi kadinya ngawangkong teh ningang cicing otakna tong jauh ting dapan urang Sunda mah sok cerdas ngawangkong ni kitu akang panggarokeun bujal ku curug akang eta mah lain bujal daya ge lain curug otakna teh ka mana mah urang Sunda mah teu cenah teh mantak lamun aya nyebutkeun urang Sunda bodoh eta jelema teu nyahoan cerdas kan kanu kitu gitu balikan deui bedilna teh tina naon tina awi leutik peluruna teh make naon terus di kumaha kertas teh dirojok langsung ngabeletrok teh henteu pan baheum heula ning sakitu sungut urut ngahakan jengkol oge lalapkeun kadinya lap ngabeletrok moal moal eta teh doa maneh eta teh doa urang mah kawas peluru nu kahiji ka langitna teh tiba ngelol we hungkul geus ngadoa teh ka mewek ya Allah pada geus mewek ge lol cenah ka langitna teh cek malaikat teh naonnya bieu ngelol asa anu ngelol bieu naon padahal doa urang dongkap doa guru peluru nu kadua lep peluru nu kadua kumata tok nu kahiji teh diijabah amin mantap kade alumni datang namanya sahawal sakali berarti diijabah doa ge satahun payah ayo atuh cingmi nengi maliwat teh liwat we meni lebeng heg nyimpan heg jarah heg dongkapan kula wargina da mulyana murid lain kudu amanehanana mulyana murid kudu anu jadi guruna. Dinasti Ming mengatakan aduh ieu ilmu kamari sim keuring keur musda bagaimana tentang sikap tentang pemerintahan bagaimana sikap anda tentang yang lain ditanya hula apa cek sim kuring dinasti Ming pernah menulis satu kata-kata di tembok besar rakyat Cina. Beliau mengatakan ada 4 perkara yang tidak boleh kau lawan. Sabaraha? 4 kade nomor 4 dilawan ngamuk. Pokoknya mah kitu we. 4 perkara nu teu meunang dilawan. 1 Tuhan. 2 orang tua. 3 guru. 4 penguasa. Kau lawan Tuhanmu, kau dapat karmamu. Kau lawan orang tuamu, kau dapat kualatmu. Kau lawan gurumu, kau dapat kesengsaraanmu. Kau lawan penguasamu, kau dapat kepedihanmu. Gitu. 4 dipake kuing, ka guru dimuliakeun, ka Allah diibadahan, ka guru dimuliakeun, ka kolot diagungkeun, penguasa dianunkeun. Jadi ketua umum MUI.
Itu haroyong. Oh, engke geus urang atuh teu ka ayeuna atuh. Sakali ewang ya. Ayeuna mah kuing mah dibebaskeun. Tong era ku jadi santri. Si Aang kuliah S1 make samping. Kuliah S2 make samping. Kuliah S3 make samping. Sidang tertutup di kalangan para profesor make samping. Sidang terbuka make samping. Ka Inggris ka mana make samping. Nah make kudu era make samping. Pemilihan MUI make samping nginjli. Datang ke kantor MUI make samping make kaos diusir engku satpam. Aing geus diusir teh ceuk urang teh. Assalamualaikum. Abdi ketua pecat satpam goblok teh aing diusir. Aduh, punten aya dikinten teh bade nyuhunkeun eta cenah sumbangan. Goblok sia aing ketua umum MUI maneh ke. Kieu ari beungeut sialnya euy. Kumaha. Jadi tong era make samping, tong era jadi santri. Sabab sinyang nuku salera diange adalah pakaian yang logis, sistematis, demokratis. Logis bisa dipakai ku saha wae. Ku sepuh pantes teu? Ku budak ngora pantes teu? Sistematis bisa dipakai naon wae. Di kahanap bisa, diharudungkeun bisa, dipakai ninjaan bisa, dipakai perang samping make gear bisa. Iya pacamat itu penting, demokratis. Nu pacamat pamigugah sesah ngomekeunana. Da ngolancingan santri mah mun hudang teh gitu. Mantakan datang ka imah porosot blas. Montak loba anakna teh. Aduh aja kan kos mesin jahit teh. Ngawuruk ka imah ngagejreg teh di dinya itu loh. Beda jeung pengusaha, pengusaha mah kos mesin bordel. Cus potong we jarumna teh. Naon maksudna ngajahit neng ieu mah. Lajang. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Yakin pangersa akang aya keneh? Jawab. Yakin pangersa akang aya keneh? Yakin guru urang ngabingbing keneh? Yakin guru urang ngadoakeun keneh? Bagja salira mun boga kayakinan model kitu. Diijabah doa salira. Mulia salira. Angsa teh ngomong teh sangeunahna eta nu kusim kuring dipake ti ka poe ieu teh eta. Rumasa si Aang mah budak teu cereug. Rumasa keur ngaji oge uing mah belang bentong. Sabab hayu dititah kudu jadi guru. Karek gegok nagek Mang. Itu cai omekeun siap pangarsa. Engke aing sorogan kasihannya, pek teh babaturan abdina ge sare di gelo sebaturan. Dinya lempet mas-mas Mangaang. Keuna teu nanaon. Da lamun cek Allah jadi kurido guru mah dulur. Tenang kawan, tenang santri. Bahwa guru urang aya keneh, mama gentur aya keneh, pangersaang nu aya keneh, mama gelar aya keneh, sadayana aya keneh. Walakin la tasurun ngan urang teu apal kos kumaha kaayaanana. Emang kunaon kitu Gusti? Abdi gedak kaduh kayakinan bahwa marantana araya keneh. Emang kunaon kitu Gusti? Abdi kedah loba ngalatih diri ngolah nafsu sehingga sabar. Emang kunaon kitu Gusti? Api make kelah getol ibadah. Sabab wala nabluwannakum. Pasti Allah bakal nguji ka urang sadayana. Pasti urang bakal dicoba ku Allah sadayana. Faqatuka laka
zatiyatun saur Imam Ibnu Athaillah dina Hikam faqatuka ari kaperih maneh laka keur maneh zatiyatun geus ngazat ngahiji teu bisa leupas pasti jelema mah pernah ngalaman nete semplek nincak kaluhur asa teu sirungan kahandap asa teu akaran lieur eueuh ragap teu aya cuklek gunung jauh kasintung kalapa diujina urang mate sabaraha coba tingali diujina Kangjeng Nabi sabab abdi teh bingung tadi teh gelo kumaha nyamungkeun antara Hawa jeung Rajaban atuh dari ieu asa pajiing-jiing lamun Hawa jeung Muludan mah rada deukeut ceutik ai Hawa jeung Rajaban kumaha kumaha lah urang sambung-sambung memang lah urang nengan jihad jame we namun ceuk santri teh Kangjeng Nabi mah komo diujina boga dulur ngamusuhan dulur nu jadi panangeuhan haki nu jadi pangangeuhan bojo nu selalu ngabelaan dipunut ku nu maha rahayu dicanak ku nu maha kawasa biasana upami tos dihukum disiksa ku dulur-dulurna orang Quraisy dugi ka badan junjunan garetihan diciduhan dihina ku dulur-dulur ningang brai muka panto bumi aya nunggu mujang gelis Siti Khadijah ditangkep Kangjeng Nabi teh aduh junjunan karunya teuing bageut leungit kaperih Kangjeng Nabi ical kasusah Kangjeng Nabi kaubaran kunyakannya kadede Siti Khadijah kitu awewe Siti Khadijah yo mau pugus salah kita di kantorna dicarekan di tempat gawena dicarekan datang ka ieu mah diamuk deui wae nu kitu wae yang disebut Khadijah neh biasana dongkap teh ditangkep ningang waktos Kangjeng Rasul sabada diboikot jadi Kangjeng Nabi teh sareng 28 sahabat kantos diboikot dikunci di dalam Ka'bah 8 dinten biasana Siti Khadijah dengan segala kekuatanana sok dibijilkeun harta naon nu penting ka penak carogena eta mah eueuh nu neang ningang tereng semulih tina Ka'bah dongkap ka bumi biasana dibuka aya nu nyeseuri ieu mah aya nu keur ngagoler dina amparan nu akad tadina awak sakitu panggeulisna jadi tinggal kulit jeung tulang tos teu tiasa heun gugah Kangjeng Rasul dongkap assalamualaikum eta Siti Khadijah maksakeun waalaikumsalam ya sayyidi ya Rasulullah gerebek Kangjeng Rasul lompat ditangkep awak bojona disimpen masta kasih di Khadijah dina paha dina pingping jalmi nu mulia diusap ku Kangjeng Nabi gelis bojo akang salira teh asalna pangbeungharna pangmulyana panghebatna panggelisna gara-gara berjuang dina agama teh pika heureut pakeun pungsrat bahan kuat kos kieu keclak cisoca Kangjeng Nabi ngacelak kana pipi Siti Khadijah bentak Siti Khadijah diusap junjunan tong yang cerikan abdi junjunan ya hirup abdi harta abdi bingan diangge diseepkeun dina agama bingan tong boro-boro harta banda nyawa canak ku salira kanggo nanyieurkeun agama bilingkin abdi tos teu aya terus junjunan rek nyebrang ka lautan hek jamatana kirang pakuna cabut tulang kaula pake nanyieurkeun eta tihang siap kaula mah junjunan wih Siti Khadijah tahu uing ngawangkong ka pamajikan
tuh yang tingali atuh aya jadi pamajikan teh kudu ka Siti Khadijah. Pek teh ngajawab euy pamajikan urang mah. Siap abdi ge jadi Siti Khadijah lamun salirana siga Rasulullah. Aisyah siga Abu Jahal mah hampura mun aing ge siga Ummu Jumel goblok. Sabab uing apal ieu lalaki kabeh keur mikir mun pamajikan aing kos kitu. Kitu teh. Kitu eta teh na otakna teh. Diwalikeun lah buru-buru. Da uang aing jeung nu kieu atuh di Jawa euy. Ari pas dinten eta mah sonten eta mah waktu sabada Siti Khadijah dikurebkeun. Kangjeng Rasul dongkap ka bumi teh teu aya anu senyum teh teu aya. Akhirna Kangjeng Rasul cuklek gunung jauh ka Sintung Kalapa. Lanabluwannakum dicoba bisaiin teu loba saeutik minal khauf aya rasa sieun. Walju makanan halal tapi teu thayyib. Wa naqsim minal amwali ekonomi nunuju amruk. Wal anfusi kasehatan anu berkurang. Wa thamarot gagal panen jeung gagal hasil dina usaha. Kangjeng Nabi ngagoler tungtungna di Masjidil Haram. Caket Ka'bah wengi-wengi bari melong ka langit geulis. Salira mah tos beres tina penderitaan dunia. Bagja salira mah jeung Gusti keclak cai socana. Nuju kitu ker dongkap malak Jibril sareng Mikail. Nyangakeun amanat sareng tahiyat salam ti Gusti Allah. Widi dibelah dada Kangjeng Nabi, dikaluarkeun manahna, dikumah kalawan cai Zamzam, diasupan ku ilmu jeung hikmah, dilebetkeun, dirapatkeun, ber Isra Mi'raj. Di mana-mana urang ku Allah diuji bisaiin asa emet. Sabab aya syai'un teh inakiroh anu isim nakiroh anu sampurna nakiroh tamah. Dijeerkeun kuba manana teh saalit. Bakal dicoba urang sadayana ku saeutik. Ede mah ede ciwit jadi kene nu gede jadi nu saeutik. Teu pira si eta mah dijiwit ku aing saeutik make gegep meni mewek. Saeutik oge mah make gegep pada rampung. Jual deui kamari mah. No eta jelema meni lebay ku aing diciwit make beko kalah modar. Eta teh diciwitna ku beko. Komo lamun diciwitna ku Allah. Hirup rajet awak rusak rumah tangga boseng serang. Kan kadang-kadang orang teu nanyeurkeun agama teh Allahu Akbar masyarakat ngadukung pamajikan pibagongeun gitu lin. Pamajikan akur masyarakat akur mitoha membagongkan. Aya we hal-hal yang membagongkan teh Allah jadi mualim sih. Emang dikira uing ayeuna di MUI mulus mantak aing mah tika ayeuna nu nyebutkeun selamat encan aing acan salamet liur. Yang harapan aliran-aliran sesat Allahu Akbar kudu namah banera mah diabeungkeutna ti hang lain banera dipake dina kopea liur ayeuna yang harapanana geus kitu teh geus kieu nyebutna. Aduh rek dikitukeun eta teh mantan calon mitoha. Aduh untung tetulus lamun tika tulus lieur aing poe ieu. Memang tanggeng yang menyelamatkan gitu. Dulur. Minal khaufi wal basyiri sabirin. Saha atuh nu bakal bertahan dina kaayaan sulit cara ayeuna. Pajabat ku pajabatna daringrang atuh ayeuna mah.
tepira Pak Dedi ya Pak Dedi jalan butut Pak Dedi dari camat Nagelo rajet langsung dipanggil bener Pak Camat. Pak Camat teh ayeuna teh gegebegan we ieu teh. Ini zaman medsos bari teu diatur. Tepira aya budak di Sukabumi oge kolotna teh teu pati waras. Heuh rada ODGJ orang gila atuh. Pan pasti budak lagi teu diurus raya ngaranna teh. Dipidiokeun ku masyarakat eta kadesna jeung camat ripuh ti kapoe ieu. Ya Allah. Ajengan ku ajenganna da ayeuna mah atuh dulu. Teu pira ajengan teh keur nampeu rana liwat di video. Nah, da atuh. Rekamana ieu ajengan rana jadi gitu. Da musibahna teh zaman ayeuna. Henteu urangna kitu diedit make teh ai. Aya ini nama teh ai. AI kepada AI itu dibaca teh ai lain. Aduh ku teu ecreugna eta uing jadi ciciuman ujung saha geuningan artis Amerika ti iraha aing wau. Padahal nu gejul mah diedit foto dek jeung foto artis. Duh mun nya ceuing teh. Salah kita. Punten. Ngarep.com. Ayeuna mah dulur hese salamet teh hese. Hari lain ku Allah wa basyiri sabirin. Dina kondisi nu fatrah model kieu. Guru-guru geus marulang dulu. Geus arwi geus pararupus. Saha nu rek mawa urang bertahan? Wa basyiri sabirin. Nu bakal tetap bungah mah nu tembus pandanganna ka Allah Subhanahu wa taala. Nu bisa ngolah diri, ngolah rasa nembus pandangkeun ka Allah. Lamun ningali aya golek parasea eta teh aya cepot jeung Bima diadu Bima eleh gagah teh cepot. Lain nu gagah mah dalang ge lo. Nah ada si cepot mah diteuneun mah moal bisa kukumaha. Jadi lamun urang aya kitu aya kieu nu mau urang meunang atau urang eleh hebat teh Allah. Nu hebat mah sahana? Allahna. Saha as-sabirin teh? Alladzina nyaeta jalmi-jalmi iza asobat di mana-mana keunahum ka eta jalmi naon musibatun musibah. Naon segatna mang musibah? Anya. Tong disebut-sebut atuh ilmu teh. Musibatun naon segatna? Asoba yusibu isobatan fahuwa musibun musibani musibuna musibatun. Berarti segat teh isim fa'il tina asoba asup kana wajan af'ala mauzuna akrama kumaha ieu teh sulasi majid we warna ka hiji bab ka hiji awalu haruba emeslu geus ieu jadi kieu aing nu salah meureun teh asoba tina lawan kata asal kata tina soba fi'il anu bina ajwab aswaba soba kena asoba ngeunaan musibatun naon wae nu kena ka urang arek bagja arek cilaka musibah ngaranna boga duit musibah teu boga duit musibah teu boga motor musibah boga motor oge naon we apapun yang kita rasakan apapun yang Allah berikan qalu
ngerokok dulu. Qalu biwirna ngucap otakna mikir hatena ngarasa inna lillahi urang tenu Allah kieu nageku orang nageti balik nageka orang nageti Allah orang nagenu kieu nage Allah balik nage ka Allah ti Allah ku Allah nu Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti Allah nu ku ka maka bijil bidayatus salik kumaker jelema nu ngamimitian hayang diajar wawujeng Allah maka euy teh aya sanes hirupna teh pikeun getol ibadah ka Allah maka la ilaha manana teh la ma'buda illallah ser ngeser tina ibadah teh da puguh kudu aya tujuanana. Ai tujuanna dengan ukur ka Gusti Allah maka bidatina bidayatus salik kana nihayatus salik. Kumaha unina la ilaha illallah nate la maqsuda mulai naik lain urang nu hayang ka Allah lain Allah nu hayang ka urang tapi urang nu butuh ka Allah maka naik jadi bidayatul wasil maka la ilaha illallah nate jadi lama tuluba illallah nepilah kana nihayatul wasil puncak usul ka Allah puncak rajiun ka Allah. La ilaha illallah nate la maujuda urang bareng la ilaha illallah la ma'buda lallah la ilaha la maqsuda lahu la ilaha illallah la matluba la ilaha la maujuda ulaika tah jelema nu getol sobat ulaika tah jelema nu getol ibadah ulaika tah jelema anu ngayakinkeun guruna araraya keneh alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah moal eureun-eureun Allah merekanya ti langit ti bumi ti mana wae yakin eta dulur sing yakin ku karomah kamuliaan para guru tapi ka mobil teh dititipkeun da teu mahi di garasi tapi ra abdi oge boga dalapan no loba-loba teuing setiap mobil teh lebih baik banyak pajangan daripada banyak pasangan. Mau dibalikan dia. Itu. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Tong sieun. Eueuh ajengan nu ti kasusah eueuh. Eueuh ajengan nu ti kasangsara eueuh. Geuning abdi sangsara encan jadi ajengan we. Alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun jeung eta jelema nu bakal dimeunang hidayah ti Gusti
Yuk urang yakini guru urang aya kene da geuning Kangjeng Rasul oge sabada allazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Naon tujuan urang ngayakeun haul, naon tujuan Isra Mi'raj? Allah naon teh bode? Allazi barokna haulahu, tujuanna teh supaya hirup teh barokah. Ngaran naon cenah Lur? Hoyong barokah hoyong. Ayo urang hitung, mun bener hayang barokah urang hitung hurufna sabaraha hiji. Mun ditulis ku Laten barokah eta barokah sabaraha mun ditulis ku Laten hurufna sabaraha hiji? Tah kitu teh. Pas hirupan mobil. Barokah teh huruf-hurufna sabaraha hiji? 7. Urang hitung neng ka hiji. Kayak wa segala itu kumaha kitu da ari ngaran ngaji geus wujuduhu ka adamihi, antara ada dan tiada. Aya nu melong abdi teh ku irung tinggal, aya nu ngaos teh ku huntu. Kahiji B naon B hartina balageur kana ibadah. Naon cenah Lur? Lamun hayang berkah kudu bager kana. Kedua asak dina ilmu. Ari ilmu tong sok hayang jadi jago, da jago mah hayang ge dipencit. Tapi kudu naon? Asak. Asok masak tara ibu-ibu. Cirina asak naon? Hipu atuh tahu teh kudu diasakan deui. Cing bener atuh ngawangong teh. Ya, tunuh itu, naon? Asok masak tara, cirina asak teh naon? Karasa, cirina asak teh. Mantak ngaji teh mang lain tika jago, tapi tika karasa. Ieu mah boga dongeng saeutik ieu mah. Pas. Mana siapa sajudan urang pae gitu. Hirup albi. Ya si uing deh. Abdi teh baheula pun aki pun bapak tahun 88 teh pun biang teh ngalahirkeun murang kali pangais bungsu rai di Asyifa di rumah sakit. Ari pek teh dulur cek dokter teh ceuning bahasana kieu, ini bayi paling kuat juga 3 bulan umurna sabab boga kelainan. Cek bapak teh goblok sugan dokter teh kos malaikat maut. Dengan doa jung abdi teh ngaprak milari doa dipiwarang ka guru mantena almarhum almaghfurlah Baki Haji Dimyati Rois di Kendal Kariwungu. Dongkap kadinya teh poe Senen tamu nate 4.000 eta ai anjeunna mah lamun Jumat teh lenteu dongkap kadinya teh mingon. Lamun ti Senen teh tepi ka dipangkeng di lebet teh teu bijil-bijil ti ka Jumat. Eta kuat 2 minggu dirinya ngadaguan antrian. Hari pas kabagian abdi antrianana onopo subuk dungo minta doa mendi banyune lekula niku dudu ahli doa lah sabodo bah pokona rek dudu rek dede pokona mah ieu ngende cai ulah deungeus lila atuh ngadaguan dirinya 2 minggu. Oh udah baju geus eta-etana atuh ari der teh punten nya kieu ngajuan teh Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul kan. Halus kene urang maca bismillah na oge. Maca bismillah urang Jawa nih Bismillahirrahmanirrahim. Pan urang mah Bismillahirrahmanirrahim. Amak eta 2 minggu atuh ngadaguan. Bere amplopna ini teh balik. Cek bapak teh kumaha? Wah gitu atuh curang teh ngabaca lagi gitu gandeng sok inumkeun hirup ti ka poe ieu adi abdi hirup ti ka poe ieu sanajan dirahmanirrahim cager sanajan dirahmanirrahim keukeuh we gering
Sabab ilmu nate karasa asak dina ilmu. Asakeun ngaji jurumiyah tika bisa ma'rifat ka Allah. Asakeun ngaji fikih tika bisa ngasaan nikmatna ibadah. Urang mah ibadah teh karek ngalaksanakeun wajib da we can karasa geunana sok jujur sia. Pernah dahar geunah? Jawab, pernah dahar geunah? Pernah salat geunah? Tanya eta atuh kitu. Berarti urang teh naon keneh euy ilmu teh? Asak dina ilmu terus neng pohon itu pohon kasabaraha hiji teh nya pohon deui tilu naon rongkah dina digawe lamun hayang berkah kudu getol gawe ieu mah abong kene geus diajar torekat moal gawe aing mah rek ngadua we emangna pamajikan bisa diparaban ku pentil tasbih da keke kudu ku kejo kudu getol gawe rongkah dina digawe terus ome akhlak jeung pamake omekeun akhlak urang jeung pamake geura berkah hirup terus kabersihan kaindahan dimumule heg sing bersih imah teh pakaian teh sing bersih ieu mah kuat kopiah haji sarua jeung warna punuk Allah huntu kararoning kuku haradideung barokah ceuning kucal we eta mah heg sing indah neng terang indah teu cucok heg ari boga kulit hideung tong sok make tiung koneng ari baju ungu ai androk hejo bisi disebut engang dur minyak sungit eta air mata duyung dibalurkeun kana awak atuh naik ojek di tukang ojek mewek inung inget ka inung nanu maot cing indah lamun beungeut kos kitu makena naon teh kitu cocokeun tuh ieu mah pujeul beungeut kucal make kopi anu kucal teh ningan kunaon ieu beungeut teh panjang ti ka luhur padahal kopiana nu geus bau beleuk teh beleuk kebersihan keindahan dimumule heg imah bersih ibu kartos teh heg tempatkeun kabeh teh sing sarapi ieu mah calana jero nyangsangna panto kutang dina kursi hareup ih kebersihan keindahan dimumule terus alus budi jeung pekertina kumaha kasaluhureun kumaha kasasama kumaha kasanapeun geura ada berkah hirup teh terus hirup jembar rizki dunia rawu akhirat amin terus wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.